Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Mangnusa gelar Batara tugas mahatunggal sayakti pikeun ngarengsekeun pacokregan jagat raya Pramudita ngahaturanan linggih Lurah Tamtama Nagara Amarta Raden Gatot Kaca tokoh masyarakat Astra Jinggalan Dawala sabit tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra Astra Jingga Dawala tokoh masyarakat anu payus di Piagul kalian di Pirius kaharep maneh alah sawiyo sekap di dieu ulan duh mun asa tetegeun ya abdi yo asani caka sahuteu biasa nama abdi diuk dina palupuh ditilaman ku kulit me di kampung ayeuna dina permadani anu sakieu empuk karaton anu sakieu hururung harerangna henteu betah di mah dinu kieu teh taratuman teh biasa nama biasa di kebon awi tah kitu merang keneh dinu kieu tibatan di kebon awi mau dosa kasangakeun samaha abdi kahunyuk panjenengan pangarsa Gusti Batara pot lan nuhun pot pujastuti maneh ditarima ku kaula kumaha bapa maneh cager alah hibar bakto saur teh kulan nuhun tansah diajeng-ajeng ieu teh aya pikersa naon ulah nu acara reuas pisan sigareng teu milu henteu ulan nuju dagang pulsa sia teh teh nya muka konter hog nuhun ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos kohnyok panjenengan Gusti Batara Dawala abdi nuhun sajabina ti kitu tansah diajeng-ajeng ieu teh aya pikersa naon mun reuas abdi teh kulan nampi pangangkir disampur ku Juragan Gatot Kaca aya anu rek dipadungdengkeun Dawala sumuhun ngeunaan nya ngeunaan ieu we jagat raya Pramudita sumuh saperkara uat teh sono kasep oh sami wa sono lin sami ulan abdi ge lawas teh tepang teh ulan mang tahun-tahun ayeuna tepang deui mun anger geuning jalan mah aut-autan keneh teh iya nuhun pot kaduana ti eta wa teh ngahaturkeun nuhun hidup Gatot Kaca parantos biasa nyaosan kana pangangkir ua tau kalayan ua maksad nyangakeun panghargaan atanapi pangajen anu saluhur-luhurna ka hidup Gatot Kaca salaku Lurah Tamtama anu parantos ngagabungkeun diri nyaeta jeung sajumlah pasukan-pasukan anu sanesna dina ayana perdamaian dunya sabab pasukan hidup di melajang tengah pasukan Garuda Ngapak seueur anu ngalibatkeun diri ngagabung jeung Tamtama perdamaian leres Juragan anu Gatot Kaca pada kasohor kemana-mana ulah mancanagara tayeu demi aman ieu dunya ulah supaya hindar tina peperangan antawis negara jeung negara duka kumaha kan aya abdi mah anu bodoh sok nanyakeun kitu tah nanyakeun naon pot naon anu direbutkeun para sea kitu naon anu jadi udagan maranehna matak naon atuh lamun araraman damai we mun urang mah ka ieu agama na teh jiga dengan ukurina teori unggul teh eta tah padahal agama mah dina hate tuluy dijawab ku leungeun saling salametkeun antar urang sareng urang iya padahal hasilna tina agama teh halus pikiran maneh pot sumuhun ceuk nu bodoh kitu
cenah eta beda paham sautak saeutik wajar da di dunya. Wajar, dunya mah. Da cicingna jelema mah beda, lemurna beda. Beda lembur. Ciri sabumi cara sadesa, jawadah tutung biritna sacarana ngagaduhan budaya sewang-sewang. Teu aya kajabapan lintang ti saling ajenan. Bener. Kitu cek abdi oge. Atuh tong bujang hingga sadunya ulah. Di kampung abdi we dina agama unggul tos sabaraha golongan. Digolong-golong cek. Anu ieu pahamna kieu, anu itu kitu barisa agama. Digolong-golong nih. Teteh silih baeudan, teteh kaituna teh beda paham teh. Silih delekan Papangi silih balengan, silih omongkeun. Padahal teu kudu kitu aya jelema mah. Urang mah nyalin. Ari nya mah agama dina hatena ayaan. Atuh datang boro pamadegan aya sama beda mengaran. Kumaha pot? Tong sanagara ieu mah sakabupaten we ngaranna Udin we kabeh. Da lieur geus sok. Aya nu nanya teh ka mana Din? Hor itu Udin. Dek aya nya ka Udin sabab Udin hajat, nyunatan Udin anakna. Lamun wayang dalangna wayang dalangna Udin. Tukang suuk teh Udin ngaran teh. Si Nena oge ca Udin nih. Si Nena CSI tuh. Lambat pisang sama dah. Cek abdi oge. Padahal ku ayana beda teh eta teh supaya nyambung, supaya saling bejaan. Kapangih we yen cirina manusia teh anu kersa mapatahan jeung kersa dipapatahan mun teu kitu rametuk. Coba eta urang nepi ka disajajarkeun jeung rametuk. Lamun daek parasea ta eta pikiran jernih teh. Da pangihna mah urang kampung padusunan model cepot. Paingan sekolot baheula. Yen bisa na negara Bakawaluya teh lamun dipingpin ku budak angon. Lemurna teh urang kampung bau lisung jauh ka bedug angang kadulang. Imahna di hatepan ku haneulem, di tihangan ku hajuang, tihangna batu satangtung, ai ulina sok di bibirit leuwih. Jero pisan sih. Si horeng ku jalma-jalma anu pinuh ku gawe hartina bau lisung. Mohon sanes bau kelek sing bau lisung. Tong ka mana karep atuh. Nya payuneun saha ieu teh? Aduh meh di berjalan geus. Tak kitu pot. Sabab ari kaayaan di puseur dayeuh mah geus heterogen. Apal aka heterogen naon? Geus loba-loba pendudukna, loba bangsana pendudukna. Campur aduk pendudukna teh. Nya beda-beda suku, beda-beda agama, beda adat. Ta ieu nilih kana kaayaan dunya we, kaayaan dunya ayeuna harengheng ku dedengean, pajejet ku deuleuan. Seseueurna dina agamana atuh da doktrinasi pragmatis, tidak berdasarkan empiris, ngan ukur wungkul ku teori, jauh kana praktek mah. Jauh tina gawe. Nya. Seueur kulan penjahat-penjahat teh ayeuna teh anu ngatasnamakeun rek nyaah ka rakyat, rek nyaah ka negara. Padahal kaitu nama jadi hileud teh. Ya, anu lemah pantes. Kitu pot seueur kulan. Ai ku kitu teh mah da tong boro make jeung organisasi. Tutuwuhan we di dunya tutuwuhan beda hileudna. Beda. Bapak tani mulak peuteuy pan teu jeung hileudna. Di mana geus peuteuyan eta hileud ujug-ujug di jero peuteuy. Ka mana jalanna? Ari hileud peuteuy tarangakan daun teh. Dan teh oge boga hileudna. Tarapat corok masing-masing dan setiap organisasi oge sok aya oknumna. Aya wae atuh da. Oknum pejabat seseueurna teh. Bararang saat geuning duit negara teh dihakanan. Ka kampung-kampung ge nyebar aya meraskin oge dibikeun teh kan wawuh kabarayana. Manehna gegedena. Nya.
Nah teteh ngomong teh kumaha mun aya nu kasinggung ya tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing ulah aing ngomong batur mah demo geuning aing mah ngomong nah ulah batur mah anarkis masih kene make etika aing mah bae da rakyat ngabogaan hak kedaulatan sapinuhna di tangan rakyat aya hak aing pikeun ngomong sabab naon sabab geuning aya pangabutuh maka aing deui ka aing deui bejakeun ku sia dawala lamun panggih ari sia kitu rek mimpin cucunguk rek mimpin rakyat benar mata kudu bener cara hayang ka kitu harianat da teh pengkhianat rakyat musuh negara teh panu kitu pan pot latah pangna ku kaula disalukan teh eta nu dicaritakeun ku maneh teh real kenyataan apa real jalan kereta api real atuh tah mah da real ge bener eta tak kene timalan wa kata-kata kaula ta eta teh aspirasi laras anu kudu diperhatikeun teh bisi hidup teh apa sejarah uat teh baheula keur orok teh disumputkeun di kampung keur nagara manura aya nu ngajajah uat teh hirup teh di kampung gitu wa tos ngaraoskeun atuh agan mah ulah kahirupan di kampung teh apa peuri heula mata uat teh sono obrolan kieu teh da puguh uat teh hirup di kampung baheula aya kieu datangna teh bitu daw sumuhun kulan aing ngeunahna di kampung teh ti isili herang panon kulan nya nganukur ngupingkeun berita-berita kaayaan di pusir dayeuh nya da terang tina berita abdi mah komo ayeuna parantos canggih boh media elektronik media cetak internet dunia informasi teh mah gampang pisan kapanggihna teh gampang ya nu mawe pantas pun lanceuk nyarita kitu heuda berita nyebar nya tadi dia rupina kriteria kapamimpinan kudu apal teh nya naon wae kriteria pamimpin teh dawala sidik tableg amanah patona make patona mah ulah waka eta mah keur urusan heula jeung KPK giring eta mah kan lanan eta mah cenah nguruskeun sapi lanan leres bulan tah kitu ieu kaharenghengan dunya teh sakumaha nu dicaritakeun ku cepot pot lain sanagara tapi sadunya ieu teh kajadian kitu teh sumuhun bulan mung negara abdi panginten panggedena tingkat korupsi teh wah pangbadag-badag beuki dia beuki kacau malahan ieu kiamat teh geus diambang pintu lamun diantep ambang pintu cep tak ieu teh uat teh keur neangan solusi neangan jalan keluar apa solusi apa nu sok megah sok nilang teh teh polusi tama polisi masuk kampanye politik teman politik masuk kenok itik teman aduh itik mah di mana orang lempang TC teh make itik itek teman ieu kaharengengan dunya teh tangtuna urang kudu usaha komo deui ua teh batara ai batara teh mimpin dunya pengaman dunya tak aya deui anu mimpin tilu alam nyaeta hyang otipati jagatnata anu disebut Raja Triloka timalan wa pikeun ngahinarkeun kajadian-kajadian supaya ulah harengheng teuing dunya
wah teh rek mentes gawe nyaeta pang nepikeun walapatra pang dugikeun walapatra Akang apa walapatra naon walapatra teh dek walapatra teh surat layang anu sok diapungkeun lang layangan eta mah tuh layang surat cepot walapatra teh ieu walapatra teh kedah dugi ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru ieu teh milarian solusina supados dunya ulah dugi kariweuh teuing di malam ulah pajejer teuing jadi uat purwanga haturanan linggih hidup teh uat terek mentes gawe panganterkeun ieu surat panganterkeun ieu walapatra nyaeta ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru iya nah Gatotkaca bujeng hingga kapurut marganing tanaga Larapati kasarakeun demi kasalamatan dunya ta eta ngan ieu surat numutkeun Gandam Ramo naon Gandam Ramo teh soratan katinggalan sorak gaib semohon ieu surat teh ditepikeun anak kudu ku Astra Jingga putra nak Bapak Semarula Pudrapawana astagfirullahaladzim alah sia doa jore yang ngisi we kitu luas euy duh alah entong ku abdi seueur piwarangeun ieu mah tugas gaib pot ieu surat teh kudu tepikeun ku maneh ka saha teh sieun ka saha wa ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru ka sawarga ulah astagfirullahaladzim itu agak lah doa kusi lain ganya kusi toko dewek ampun aing ngasoakan leu keur melemah jantung engko jeung aing teh geus pohoan ini mah kumaha mun dibikeun ka kabogoh daek teh daek Asta Jingga kudu init bayahna kang ulah baha nah Bawiraos putra Gatotkaca sawiyeus putra anu bakal ngajajabkeun ieu surat kudu ku Asta Jingga tapi Gatotkaca ge teu leupas dan ngalibatkeun diri nyaeta pikeun ngaping cepot lumampah ka sawarga bisi aya siku siulu gelagakeun sana ngamuk Gajah Meta eta ngan dibatas meureun ngajajabkeun anak nepi ka kampung Medang Kamung desa Medang Kamulyan tidinya mah Asta Jingga dilepas nyata naik ka luhur ka Waringin Pitu ti Waringin Pitu ka Tegaramat Kapanasan tidinya mapai-mapai tamakan situ Madira langsung ka Jonggiri Salaka tidinya baka ebreh lawang selak matangkep langsung abus ka sawarga wah perjalanan berat wah rumit kan seolah-olah Ki Asta Jingga teh rek dijarahkeun ka sawarga Maniloka ka tempat suci eta tak geuning teu kudu mayar geuna diumroh boga gelar hejo ti ditu teh haji belum alhamdulillah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikala labbaik innal hamdan wa ni'matan laka wal mulk la syarikala cing mabrul amin mabrul kemana tah kitu pot sakaligus nganterkeun surat teh maneh dek dijarahkeun ka sawarga tiasana jalmi ngadampal sawarga teh kulan jalmi anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana mengpang deukeut kana rel di dieu
saya tong ya tuh terjadi sedangkan abdi teh jelema berkesan teng tunggu di parut catang dirumpak pari pawasna ulah cek batur mah abdi teh jelema sompra oh nya itu nggak ke masjid oge abdi mah can pernah ngeusian kenceleng malah kalah nyokot rek tiasa kasawarga kumaha jelema model abdi pot enggak ya omah murah asihna pangeran bujeng hingga keayaan di dunia di mana wae keur kumaha wae maneh eling ka anjeunna bakal eling ke maneh leres syaratna ti ayeuna kudu ditobatan jeung diaku sagala rupa kasalahan iya salabarkeun ti ayeuna bener abdi unggul teh kasawarga teh salabarkeun pamerdih maneh naon upami leres abdi di piwarang masawios pun adi dibantu di Sidawala tawajeng bahan bisa teu naon tawajeng bahan malah Gatot Kaca garek nganteur ka kampung Bedang Kabumun tawajeng bahan moal dugi kasawargana dijajak teu bisa kudu asta jiga jeung Dawala oh dijajak lah kampung hayang geura panggih jeung widadari dek mah rek di kumaha eta teh oh mun panggih widadari aya duji ka si Agnes aya wae leuwih kumplit leuwih widadari mah aya nu jiga si Omas ke lamun aya widadari jiga Omas peker sia atau widadari jiga si Eni bener teteni tah kitu Gatot Kaca jadi putra mah jajab salametkeun lumampahna asta jingga lumampahna ki Dawala ngajugjug sawarga maniloka ya kang keung aing mah gandeng rek sawarga eta duh akang aduh si akang bisa jadi haji ngan aing ngeunahna mun balik diri tu dek cara jadi haji bicara bahentis kos bahentis jadi boga Kang Oman si Dodadi benar si Dodadi kos Haji Pepen ngaran oge jigana genti naon Kang mun gelar haji Haji Saipul halus Haji Saipul Muin tah ieu suratna wayahna cepot amanat ti kaula ieu surat ulah wani-wani pinah tina leungeun maneh ka leungeun batur sahinga kahyang otipati jagatna cenah meureun di jalan bisa aya nu cikan nempo ulah maneh cing pageuh pamadegan pantosna teh nya euy cek oh cek Kang dina eta surat teh cek unggul duh beunghar meliaran bisa jadi teh itu ulah wani-wani ningali manehna ieu surat kade sing tahan ku gogoda bisi di jalan aya nu rek nempo nu ngolo kade sing pageuh pamadegan bos wani-wani nyoekeun mi HP coba balik disoekeun maneh tak kitu mi HP sisir jeung minyak kade kan Sloman leungeun mi HP pikir jeung niat kade ka angsonan deungeun deungeunna jeung halus puisina euy buah sawo buah nangka buah nanas jeung buah salak naon asina maksudna itulah nama buah-buahan kudu disebutkeun mari rujak dong halus Kang sakitu tarima bot pindah bot pindah dia pindah bot pindah marek wong Wiswano undang aja marek wong Wiswano ini rangalih pinara
hate maneh ragu-ragu ulah waka init bener kada bisa cangcaya mang mau ulah mang bot sang saya mau ulah sang saya buleudkeun tekad bener siap bulan sanggup mangga bulan jik sanggup dina jeung hareupan rupa-rupa cocoba sanggup dina jeung hareupan hese capek susah payah di perjalanan jam 5 teh sare kene sabab ieu teh ngabutuhkeun kedewasaan dewasa pikiranana dewasa ilmuna jeung sajabana siap bulan kalibra teh sarena percaya diri maneh sumuhun mangga bulan geus teu cangcaya hate parantos siap bulan geus gamelang aya keneh naon panginten di jalan teh seueur nu isalan di Gatot Kaca geus aya bekalna aya bot aya bade ayeuna dikabdikeun engke di jalan ke di jalan baik bisa papisah enjoy we akang ke di mobil banyak payunan Gusti Batara bisa sakitu bot brak mangkani eta abdi mah anu jadi reuas bakulan naon Simun pan sawarga teh pitempateun jelema anu wah jelema anu bersih suci bersih iman tak asa teu pede keneh bulan ngeureuyeuh di jalan pikiran kurang enjoy hah sae ulah ditampi atuh ya nya serat teh kangge hiang ti pati jagatnata Batara Guru sakali deui bisi aya nu nginjem atawa hayang nempo di jalan kumaha cek maneh teh moal pasti ada bisi murah geleuna naon saha bae sanajan bapak maneh kulawarga maneh hayang ningali eta surat ulah akang ge ulah noong teh kecuali pamimpin hartos mungkin abdi ulah nah si eta mah amanah kecuali tidak ada no way upamanya masihan beas kumaha tarima we bawa tarima beas tapi pala ningali surat entong suratna mah saeuah kajen nyokot teh ti gudang kaula tuh dek butuh sabaraha ton ulah di PHP-keun ka Pandi sok taranpi sae urang kade amanat mangga diestopkeun ku abdi kula mudah-mudahan siapa mulut kiruran siapa rejer kanan sing inget yen jalan ka sawarga mah rumit rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak kudu kasorang hartina anjeun kudu tawakal di jalan eta siap kula sok ayeuna kula ayeuna jik ini permios atuh kula naon ayo euy hayo siap sumuhun kula abdi bade dijajab geuning abdi diajak ieu barengan da ulah sampang bejaankeun di jalan besi lanceuk maneh plin-plan sampeur bantis bisi oncomeos bisi plin-plan bener bisi tepuguh pamanegan bisi tepuguh pamadegan awas maneh masuk rumah menta geuning sok sumpang-simpang bener kau lain ngagupayan gini dekau pae nu wawuh gitu saya mangga permios atuh los tuna lampah eta tuh ieu ge kacarios ieu Ki Semar Badranaya mang melangkeun ka astra jingga dawala margi disamper ku Gatot Kaca nampi pangangkir ti nagara Dwarwati tuh ieu ge di satengahing marga Semar Badranaya mandeg ya kulang nah asa tekuhan teu teuing nya naya naon atuh teh akang silaing nampi pangangkir delecu disaha balang siang delujang oluh da teu tibra dewek sare oge itang ngaran-ngaran ka anak
kanu gedenya aku gedena, kanu letiknya aku letikna, kanu pinternya aku pinterna, sanajan kanu bodogenya aku bodoh. Leres daya dunya kinasi. Oh hayangnya naon maksudna si cepot menang undangan. Leres duka wa. Oh iya anak saya. Ari pantesna teh si cepot teh deui leuh. Naon wa teh? Terlibat naon we bisi terlibat dagang narkoba. Anu mawi eta nu pika. Leuh eta nu pika melang teh jang. Nu pika hariwang teh wa bulan. Nya agama teh cu. Leres. Pilih lepas. Yen anu bakal nyenangkeun ka kolot teh hiji. Naon wa? Anak anu soleh. Soleh katenan. Kaduana atuh ilmu nu diamalkeun. Ta eta ilmu nu diamalkeun. Katiluna nya eta harta nu disedekah jariahkeun ujang. Sumuhun teu fatwa. Eta teh didikan ti pangeran ujang. Leres. Yen supaya urang mulang deui ka alam asalna teh syaratna teh kudu kitu. Oh kitu sumuhun wa. Coba lamun ayeuna anak ngaringkuk di pangbuyan, di pangberokan, alatan narkoba atawa ngabunuh. Uluh, hate inung bapak moal teu ngagolak panas ujang. Ngagetar wa leres eta. Parendene kitu genteng-genteng ulah potongnya cu. Sanajan begeng oge ulah digotong ujang. Eta wa ulah kita dijauh. Aduh aya anak yang palang siang barudaknya mahawa leung basa lamun positif eta dina negatifna deuleu sieun mamawa goreng kanu jadi kolot mangkaning disaur ku raja dunya Gusti Batara tak itu jangan ka anaknya cu ai deket loba pipaseaeun ai jauh inget wae inget dah tangtos meureun inung bapak dewek oge baheula kitu we ka dewek daya bentena wa muga-muga Gusti pun biang pun bapak dah eta anu parantos aya di alam barjah ditempatkeun di tempat anu nikmat mungguh Allah amin 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 wa rumasa meureun nyusahkeun dek baheula keur budak teh cu tangtos ngarungsingkeun wa sabab naon sabab Gusti moal dek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura inung bapa ya atukan tenan nu mata kade me HP ka ari lain ka inung ka bapa komo lamun inung aya keneh bapa aya keneh hormat wa sabab didinya deuleu dina dampa sampeanana sawarga teh jang sumuhun teu fatwa barokah teh didinya urukan ridho Allah teh aya didinya usung kantenan wa ujang kulan wa teh unur hoyong katingali punuk sae dongkap parantos katingali tarang sumuhun dina wengi ieu wa saparakan satir omongan giri harja tilu ka peto dah kedah ngagejerak deui wae di ieu tempat di dusun Karang Ampel sumuhun desa Parigi Mulya Cipunagara kecamatan Cipunagara Subang leres pokalna Bapak Tasla kalih Ibu Ijah eta wa Bapak Dede Rudiatna leres sareng Ibu Asni Susilawati sumuhun Ani eta dina raraga gusaran ieu teh ujang sumuhun Neng Gita Neng Kuista parantos rengse parantos wa tah nepi ka kitu kadeudeuh ka nyaah Ibu Rama nitipna ka asih nunana ka nyaah neuneunana kadeudeuh sumuhun dibelaan nepi ka diayakeun reuah-reuah hiburan jeung sajabana kadenan wa nya cu sumuhun leres taku kituna wa saparakan sareueus leres kumaha dina wengi ieu ngahaturkeun nuhun ka Bapak Camat miwas setapna Bapak Dan Rami Bapak Kapolsek sesepuh ulama tingkat kecamatan
tokoh masyarakat tokoh pemuda sadayana nuhun ku kengeng widi anjeunna wa tiasa ngagejerak di dieu nya cu ih kan tenan wa kan tenan tak kumaha sakitu wa beh dituna anu ngageugeuh di Kabupaten Subang pangarsa Bapak Haji Ojang Suhani Pak Haji Ojang leres Bapak Bupati Subang anu parantos ngawidian ka UA leres nyaeta nganjang ieu ka daerah Subang ya Ujang katenan Bapak Kepala Desa di dieu Bapak RT Bapak RW tatangi nu kaungan maksad Bapak Camat Bapak Polsek kuwi di anjeunna UA tiasa ngagejerak di dieu Ujang mudah-mudahan leres eta kasayan teh cing jadi ibadahnya cu amin amin wa atuh UA da puguh jalmi dionang UA mah cu diulem wa teh anu aya patula patali janji tadina baring supagi ieu murang kalih di gusaran sumuhun wa palai dipanggejerakeun ku UA sanajan geus sakieu kakolotanana UA teh saras baritos sepuh Jawa tapi hikmahna ageng pisan iya tuh kan tenan wa nya eta tiasa silaturahim sareng urang dieu nya Ujang sareng urang dieu urang pari Bapak Junaidi Qadarullah SAG aya teh para inohongna eta teh nya cu Pak Yanto SPD mantan Kades aya Pak Pandi leres aya Pak Dr. Adrianto Sumping Bapak Ade Ruswanto aya Bapak Kasno aya Pak Kades Parigi Mulya aya sumuhun Pak Kadar Sukamane aya lalu Pak Haji Cece aya Pak Haji Cece Hamdani Cece Gong aya lalu Pak Hasan wah Kang Open itu Pak Haji Oman Sidodadi ge ka dieu ngurunyung Pak Haji Oman Sidodadi abanti Pak Ehon aya Pak Haji Pak Ulis Otoy aya Parigi Mulya Wanaya ti Layung Grup aya nuhun Wanaya Layung Grup Kang Jena aya Kang Jena eta Bantis abantis ngurunyung Pak Haji Entis nuhun urang tepang Kang Onang oge aya tapi ke kersa ngarurumpah siawet nuhun urang tepang cing paranjang Yuswa kitu nya cu leres Pak Haji Entis tah kitu Ujang Padalang Asep Truna oge aya ngurunyung Pak Haji Asep tos ngaos panganten ti pamanukan aya bejana wa di dieu ka dieu nyimpang heula katenan aduh nuhun yang Riswa Dalang Riswa aya murid dua eta tadi beurang cenah di deung wayang katenan gejerak di dieu Sincep nuhun disuhunkeun doa restuna we ti sadayana nya kangge murang kalih nu di gusaran sae cing panjang yuswana ieu murang kalih teh cing jadi jalmi anu solihah amin nyajang lares amin cing ngamilik rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh nya Ujang lares tak kitu ti wa amin dah amin atuh ibu ramana murang kalih tilas karugelanana moga-moga cing kagentos anu melipat ganda digentos ku rahmat pitulung Allah nya cu amin amin tak kitu Jang piring dong leres Ujang kulang ada fungsina ge wa mah hiburan urang teh aya deui cing atuh Ujang hiburan heulalanan sakedeung moco naon hiburan naon di wa da anu asup kana hate ceuli urang mah da isini sunah da puguh urang sunahnya cu ya profesi sunah urang pada ngibing pada ngawih wa mah lain rek sulap cu pada naon wa didangu teh hayang ngadengekeun lagu anu ngeunah anu tumaninah supaya ieu hate tentrem atuh dangarana ge hate dipangpalerkeun ge sok hese ih atuh kantenan wa malihan Ujang naon teh aya permintaan lagu yo ih atuh saeos ti Wa Imas heeh sae naon atuh pamunut Wa Imas nyaeta laguna teh Bang Bung Hideung Bang Bung Hideung khusus saudara teh pakaulan cocok kange neng ada di itu udah
Neng Wingsa teh dan nulisnya terpunggu dah eta kada de Wingsa tenang tah kitu cu saya sok atuh jang minta lagu Bang Bung Hideung cu Bang Bung Hideung nyangakeun ka urang dieu jang gerak da geuning juru kawihna ge urang dieu jang Ibu Nunung Neng Nunung Nur Malasari teh ya si Bang Bung Hideung deui teh sarjana seni kadenan heeh si Bang Bung Hideung ge kacaroge na punten ka Chef Dedi ya cu ditamu teh we kulana sakedap dina Bang Bung coba mina pajajaran geus aya nu ngurungan Bang Bung teh mah Bang Bung suka gali situ pilu urang karang ampel nu balager wai mas bebendun sareng bebenda menggah selira juag awit teh pangajul buah amuing lantaran baredogan teh eureun sia Yahudi naon nu kajeng nyebut Yahudi eureun lanan sia murtad pakai jeung nyebut murtad ceuk na memang na urang nyembah kana teko itu eureun sia tara salat nari salat kudu bebeja bukan kudu ngamiskol dek salat nya salat mah kudu bebeja nah
pan kudu niatan sagala rupa ge Paninung suku ge ulah nyaho ari ibadah mah. Inung suku milu ibadah goblok. Lain ulah nyaho. Jadi inung suku kabeh sagon anggota badan teh kudu kumaha? Milu salat. Kudu matak di dieu pentingna salat berjamaah. Oh, penting teh berjamaah teh Kang? Berjamaah teh bareng. Oh. Gotong royong. Oh. Panon milu salat, irung milu salat. Oh, jadi anggota badan teh nya. Gawe bareng mun leungeun ulah sacokot-cokotna, lamun lain cokoteunana. Nya heueuh. Mun panon ulah satenyo-tenyona, lamun lain tenyoeunana. Lain tinggal yeuna. Nya atuh. Da bener teh. Heeh. Tabarengkeun heula dina wujud sorangan berjamaah. Oh. Ieu mah sungut nyebutkeun Allahu Akbar aya hate kana pangabutuh. Eta teh berjamaah teh. Oh, teu lurusnya Kang. Nu matak modalna urang teh kahiji kudu boga rasa atawa kudu ngabogaan power is focus. Naon power? Artina teh fokus. Oh, fokus. Duana terobsesi. Museun. Katiluna disiplin. Disiplin ada. Teh. Eta Aing ngaran-ngaran disiplin teh eta teh takwa. Takwa teh Aya dina takwa teh aya wau waroi hartina apik. Oh, jalma takwa mah apik ya kan? Apik. Teu sagawaya. Tuh. Lamun urang diparengkeun jadi pimpinan ieu kade nu dihuapkeun teh teh nah rezeki halal, nah menang korupsi. Atawa haram ya kan? Heeh. Nah ieu teh rezeki nu rek dihuapkeun teh ladang judi, ladang basilat atawa ladang halal. Oh, atawa ladang hak urang atawa hak batur kade. Jadi kudu bisa misah. Apik teh. Ceuk kolot baheula mah ulah dahar eukeur lapar. Ulah sare eukeur tunuh. Naon ai dahar? Artina ulah dahar eukeur lapar teh tingali we nu lapar. Da kumaha nu lapar? Da nu lapar mah janji kedewek. Janji am Si banyo ge tara. Bener. Janji am teh Kang bener. Jeung komo urang lobak libuk harta kekayaan ulah waka dihuapkeun lamun tetangga jejeritan kalaparan. Kalaparan. Aduh. Tuh. Bener Kang. Nya. Bener. Ulah dahar keur lapar teh. Ulah janji belawak. Wah, ulah janji belawak sing apik heula kumaha carana. Pikiran heula nya kan. Tah di dieu pentingna agama teh. Di dieu. Ulah syare eukeur tunuh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug. Janji galadug di mana? Di mana we dugna? Di mana we sareupna da teh cekolot mah ulah syare sareupna jang bisi aya sanekala. Nah bisi kasamar sanekala. Artina sareupna teh di mana we dugna? Tong boro make jeung di luar sanajan di jero imah samemeh syare teh atuh nulakan heula panto. Tah tertib. Yang tertib. Janela tutupan heula. Heeh. Bebeja heula kanu kagungan sabab dina waktu beurang teh urang teh loba nikmat nu kaalaman. Nya bener. Syukurkeun heula, tobatan heula nafsuna, oge salabarkeun kabeh da urang mah teu ngaboga-boga. Oh, anggota diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Heeh. Bener umur anu ngah. Bikeun bisi diparengkeun maot eukeur sare. Eukeur sare, salabarkeun heula. Aing ngaran-ngaran geus bebeja heula mah pan urang teh genah. Kadenah. Geus dibikeun. Nya. Geus pasrah. Pasrah kanu gaduhna, pasrahkeun. Kanu kagungan gitu gaduh. Itu bener Kang. Ta eta apik teh euy. Disebut takwa teh eta Kang. Heeh. Apik. Nu matak ceuk dewek tadi si tara salat. Heeh, eta teh kepagawean kitu teh sarua jeung nemongkeun diri tara salat. Oh, jadi tina pagawean geus ka Ai salat teh saur ulama mutanabi, ai hartina ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Oh, ai salat teh aya 3 huruf. Naon wae teh? Sod, lam, ta.
Aishodna teh sidqul qauli artina bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun mun panjang tong wani neuteuk mun ponok tong wani nyambung mun condong tong wani motong pas tukang salat mah ngomongna eta nu kadua lamna atawa ahli salat nya ahlina ai lamna kan ai lamna teh layinul qalbi naon hartosna artina leuleus hatena tuh ahli salat mah leuleus hatena ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan eta teh nya ai eta takna takna teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna bener kan da panayagan bieu aing ngiga kenang dijempe-jempe eta kokot jilakakeun batur jauh kana salat ya teh jadi kacirina teh tina pagawean matak beungkeut Allahu akbar tah leungeun teh peugeuhan di dieu nya ieu mah kendang dikeplos-keplos aing nepi ka wiwirang goblok kaberin tinggal jadi ngamak cacak sarombongan sia teh kabajang deungeun-deungeun ukur mah kapegat macet tadi dah hayang we heureuy tadi dah banyo teh urang ngeurejeun saha lamun dek banyo intern jeung aing urang ngeurejeun saha ieu kan di depan publik pan sia teh geus karolot ada teh ngarubasakeun budak atuh intern jeung aing sok dek heureuy mah nepi ka silik kadek tina naon jeung aing asal banyo we hampura we jebret kadek nepi ka buntung sirah teh hampura da heureuy tuh hampura kadek mah tuh jadi urusan heureuy jadi urusan tak kitu euy saya bener kan moal sekali-kali teh bapak hajat teh segala diayakeun siang kene segala diasongkeun kaopak-opak ya naon nya eta hayang ngahibur budak sajabi ngahibur nu sanes teh da lain ngan ukur ngahibur murang kali nu digusaran ieu teh bebas ditongton nya atuh Kang tuh ngawalatrakeun pangdangu ngawalatrakeun paningali heeh di luar desa ge Singkarurunyung bujang hinga di jero desa sanajan di luar desa oge Singkarurunyung nong CS di mana-mana nya secara rumping usum halodo ongko halodo kamelengan nya bener kan pan aing ngaran-ngaran usum halodo mah beuki kebul we jalan teh keur maruksa heuh meuni perong ngirung teh alah ampun nyata kitu ulah hayang meuli apel naon ujung ulah hayang nyari apel halus mau beuli we dina calana aya naon aya rambutan naon teh jeroanana ulah hayang ka Karang Ampel jalanna awut-awutan Tandok iraha dunya alus eta kan rek ngawak naon anu rek jadi wakil rakyat anu rek jadi pamimpin baligo pagede-gede gitu kan heeh surah seri dengan pakasep-kasep padahal baligo nu sabenerna mah loh da kumaha cara nurutanana akibat tina baligo Allah diterap-terapkeun contona tutuwuhan tatangkalan dijadi-jadikeun ku Allah eta teh baligo Allah karyana jara radipan kulobana tatangkalan biji sumber cai manfaat bener karya nu pinuji tuluy lautan aya laukna nepi ka jelema teh sumpah moal aya di pangeran anu wajib disembah angin Allah da manfaat karyana leres jajadianana mah tah ku karya-karyana geus sok teu kudu baligo diterapkeun da rakyat oge ngarti engke kamaha-maha da yeuna mah jadi ucing-ucingan rakyat rajendek milih dibere duit 50.000 duit teh sapira duit 2 poe ge beak 50.000 tapi sangsara 5 tahun
bayangkeun ku si orang salah kene ulang memilih nah tuh ya Kang tapi gitu. 30.000 setahun Kang. Jalma iman tuh muncul agama mah ya ayyuhalladzina amanu jalma nu iman umat maneh ulah milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh lanceuk maneh jadi pamimpin sakirana eta jelema masih kena kupur sabab nu kupur moal matak ngadatangkeun kabagjaan dunia akhirat malah nu kupur bakal ngundang malapetaka ajab teh kan bener itu meringkak sama bener mah dapal cek kurang moal sedek rokok-rokok cicing lanan udah ku si lain nya lain ngaganggu wae ting itu tukang rokok ngaganggu di dagor kok gitu mantang keun bae usaha tapi heueuh nu usaha keun bae cek tukang rokok teh sarua we jeung sia cepot aing ge keur usaha heueuh pek cing payu euy cing payukeun eta teh keur marawan anak pamajikanana di belahan teh sarua jeung urang ibadah maneh oge jang pek niatan sabab panghade-hadena ibadah teh nyaeta maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal doakeun sing murah rokona kitu Kang alah ngan dewek teh gagebegan teh euy naon wake gagebegan Kang teh lain Gusti Batara Kresna kawas eueuh di ahli abdi ke kitu pangemut teh Kang wake jeung miwarang dewek dia titah nganterkeun surat sangki sedangkeun suratna teh kaitu ka sawarga maniloka ka Hyang Otipati jagatna teh Batara Guru Allah eta menjadi tanda tanya ting tina naon kasang tukangna dewek dipercaya duka teuing eta mah penghargaan we ka akang meureutan dan nu hayang-hayangan mah teu dianggap geuning nya ari aing anu teu mais teu meulem paribasana teu mikir-mikir acan bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan dititah dipiwarang teh eta meureun kanu sajen mah teu percaya meureun teu percaya teh leeh kepercayaan ngadon aing salaku figur nu dititah teh oh di dieu meureun krisis kepercayaan oh atuh da sararea meureun teh datangna teh tina aspirasi rakyat da ieu mah geus teu percaya ka partai geuning nya beres ayeuna mah geus teu percaya ka partai geuning kalah diseungjurikeun anu dipercaya teh nama figur benar figur akang ayeuna mah nu matak ayeuna geuning loba geuning artis-artis selebritis jadi pamimpin nu jadi bupati nu jadi gubernur wakil gubernur jadi dewan jadi dewan teh heueuh kitu aduh kateuing atuh akang tuh kateuing tanda tanya keneh atuh dina seuh-seuhanana nyalurkeun aspirasi rakyat teh heueuh teh nya bener deh kan nanyakeun teh heueuh kitu teh bisa ngajawab kuring oge atuh lamun heueuh nah kieu wae atuh perubahan heueuh monoton gegesan tukang tahu tukang tempe kawalahan ayeuna hese neangan kedele akang saja ngomong kamari mah ruas jengkol 80.000 sakilo cacakan bau saja bati mahal teh hese teh teuing tukang luar biasa kejadian dunia romantika kehidupan segala jadi pengalaman segala jadi duka denge mode dewe kamari naon akang kamari aya kejadian naon aya kejadian anu aneh atuh nu aneh kumaha di akang dewek terek nabeuh harita teh ka pusaka ratu basa tos boboran makanya geus boboran pisan karek 2 poe lebaran nya harita teh harus mudik atuh dewek teh ini teh sore teuing ti ditu teh teu nyaho macet wah total macetna saja jalan teh macet dewek eta karek nepi ka ledeng geus jam 5 mangkaning sieun kaburitan da karunya kudu hajat meureun dadagoan we pasti aya panayagan mah ini isuk-isuk dewek mah harita teh sore sonten da biasa lagi sonten jam 4 perbah ledeng deuleu macet
bakating kurewas karunya kanu hajat teh jori wah yang ngising segala kerasa gitu teh wah eta mah aing lulumpatan kabeneran euy naon kan aya susukan bulah wetan terminal ledeng teh aya di dinya bener memeh nepi ka susukan teh deuleu eta podol maksa hayang keluar busiat atuh perecet teh keur leumpang teh ai busiat segede hulu heeh busiat namanya ai lain busiat gede-gede teh modal ada gede atuh datang ka susukan teh wah piceunna calana jero teh duh ada bau tuh dewek teh make calana jero aing geus ngisang aing geus bebersih sup calana panjang diasupan ku calana teu nyaho sakuna kajejek barawak teh tuh jadi molongok aturung katutuh hirup heeh ngan aya saku soek mapan teu kaciri di jero teu kaciri aya saku jero datang kana mobil teh anger kene jeung mogok mobil teh dihese di hirupan teh wah di kitu di kieu kitu huru dina panas bener tadina mobil nya dipake wae tadi kabeneran ya aya mobil nyulusup nih bus nu arah pamanukan teh nih tarekel kana bus dek teh da sieun kaburitan teh kapuka karatu bintang murni ai dina bus tong boro anu diuk nu nangtung ge pas sedek harus mudik dewek kabeneran dina bus mah aya pamuntangan kieu begini di luhur aja ai di rem teh bletuk sirah urang teh sirah batur eta mah aya copet di tukang yo sulusup teh kana saku ada eta aya wae direret ku aing awewe copetna teh teh nyahoeun saku aing molongo soek lempeng pisan gep teh kana bobogaan aing dah eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu jeung HP teh ngarenghap Bumi ku aing ge dikenyegeun dan nu SMS eueuh wah didengkeke ku aing kokonna teh kak beunang sia copet ku aing sok direret teh awewe paprong-prong beungeut aing jeung copet sok sia mending dicarawokeun copet ku aing abeh pada ngagebugan mending cook nya meureun manehna teh mending nyook nya atuh ngeunah we nepi ka pamanukan teh peler aing ge aduh ampun ngeunah we kitu mah alah ampun teu karasa hareudang alah pengalaman nepi ka kitu teh aing ka kitu pengalaman sok aya wae alhamdulillah euy Sinen jararag jagena ieu sanajan unggah peuting oh ngarora ieu teh lain tanaga weuteuh tanaga leuseuh ti keur mah panyakit nyararedak tamah-tamah buyar tapung tisukan lebaran kikieuan eureun teu sangkanya Sinen ye kararuat alhamdulillah kuat udah nu bareto mah geus karolot atuh da geus karolot tanaga ganti ke budak ngora model kieu ya duh geus sarompong regenerasi nya coba heula mah sarompong dalang geus kolot Sinen ngarora kene nya kan geun bae ka jurung we ku Sinen kan ngan ari hitut dalang jeung hitut Sinen beda nah make beda segala ai hitut dalang mah tara kadenge tara nah make tara kadenge apa sok ngahiji jeung kecerek kumaha teh kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek nyawa melanghir mah ai hitut Sinen mah ngageber kumaha ya kan nah cenah make kitu cepot ngageber jauh-jauh eta Sinen pan sok emok emok meureun eta pihituteun teh rek jalan ka tukang meureun kapenet ku keuneng nya kapaksa seseleke ka hareup meureun aya lemer ka dupak aduh ampun meureun aya tetenya ye alus sorana kan ada pake jeung terus teh sadalono jeung bauna teh itu cenah 2 kali nah akang we 2 kali da sarua nu hiji bau waduk hiji bau egerin meureun hiji di menyaho jauh ge bau kolaborasi bau nya kan
mun ngarang laguna itu sinden itu sinden hitutna 2 kali dutut breng hari hitut ngadurulung ya apa ibu karunya mau balik di Arab nah awak karunya kan balik di Arab ya kan aya di Arab teh digawena teh 2 tahun jadi supir lalaki imah jadi TKI mau usahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir ngakutan ontak gitu balik ka lemur eta mah pamajikanana sono meureun nya atuh boga duit ongko duit gede ongko kadenge we ku bangsat eta bangsat sok kadenge wae saha kira-kira serius si anu balik di Arab pasti mawa duit gede sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat suluh supe abus langsung ka kamar ngebedo-bedo lomari bangsat nih keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan cing galulutrak eta bangsat reuwaseun kamana aing lumpat yeuh sieun ka Parego kabeneran para teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah aya nu boga imah lain hees da sono balik di Arab atuh eta bagus dalahar jam 8 joger we caritana gatrik daerah catur ya kan cangkang jajamu pabalatak obat kuat aduh eta bangsa ti luhur kieu ulu itu si goblok sugan aing dek hees dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun ger deui we ger deui we nepi ka 3 rit 2 tahun atuh kitu jam 2 jam 3 jam 4 masih keneh eta bangsat geus kesel we ti luhur beuh eta si goblok dira harek heesna ieu teh celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu akbar lain salat mereka teh ngedekul keneh we ya da isu kage adan deui isu gaya keneh adan caritana geus goprak kana langkara kecape meureun aya adan teh kalah eta salakina ngusapan pamajikanana mama amwing sayangku my honey darling tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambek ti luhur kumaha kan bari kabur diteumrag eta mah kaso-kaso jeung genteng bari kabur bari ngomong kieu da dume tadi ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsat ti luhur bari neumrag kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang bertak kitu wah lumpat mapai galeng ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing tidak kesal teh kan karena kesal ngadege kitu aduh ampun hayang seungit make ai rupa-rupa dongeng ngaralu aya deui nu balik ti Sumatera lu balik di Sumatera rek balik ke Jawa Barat apa numpak kapal feri nya kana feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat rek balik aya di tengah laut kalaluar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut dina dek ngajajar wa dina dek teh eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tubuh alak kumaha tulung bapak si horeng kantongna murag ka laut itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh nu wani wah gegejeret eta awewe no data mah aki-aki
kumakan juga jeleng teh ka laut kecebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawea kumaha teh page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang beleng beunang eta tambangna teh ku si Aki teh Allah alhamdulillah dipedol ka luhur teh salamet gor we surak muji benernya eta si Aki menang pamuji atoh Allah pan urang lamun dipuji teh atoh nya atoh si Aki mah amak kumari akang nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup Aki hidup Aki. cuk batur teh hebat Aki eta Aki lain atoh kalah baeud bari bedog di kieu batu teh mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nu nyuntrungkeun ampun eta sia karunya nya khawatir baru dipuji ya Kang naon aya Kang aya aplikasi rieun euy naon aya anu boga penyakit boson teh naon aya boson teh hitut wae ungah ngalengkah ungah hitut awewe gadis munggah jeung batur daerah meureun hitut wae da ungah ngalengkah teh ngik kitu kayaknya bujurna teh kitu we disadar tilu teh anjing sakali nuturkeun baru ka narek maraban baru ka jamar roti kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran nya nya kumaha Kang kabeneran aya bujang deui sarua sa penyakit boson ai lalaki papan tarik kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah urang bebesanan yuk buah sa penyakit da sarua sa penyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun pasti jeung eueuh jodoh mending kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti burangna teh ti puting teh sok diintip bisi budak ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bageur diintip ku bapakna teh kieu ai kamar pareneng di kahalangan ku bilik kungku baheula mah pareneng didenengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogo pesa penyakit ai biasana mah moal peuting teh ngik tah ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan ngik dut tah bapana ngintip kieu dut nah hanya belah aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di bemeu melang urang ka anakna sieun dipaehan toong we ka itu deukeut ka panto pantona teh kabeneran deh lain ku panto ku reregan ku baligo urut urut baheula we ele dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuning sia itu heeh beureuh katutup liangna katutup jadi garap kacocokan we alah gede ai budak awewe na mun katempo bapana noong kajeleng teh lalakina ruas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna yo tuwiu wah eta mah salamudar ratang marupana sirine cocokna bener asa kabukakeun alhamdulillah nya euy doana dewek rek ka sawarga atuh didoakeun pisan heeh sing salamet bisa ngumpulung deui bujang eta saha syah wah eta sora ya dewek jang eta sora bapak le naon bapak nu itu
Radio dulu ya. Tapi kabungaheun budak teh aya deuleu jang. Ulah rasuak ulah. Kan hayangnya hodongeng na we deuleu. Pak, iya abdi Pak. Oh ka dieu ka dieu. Simbah kabeh hatur Pak. Heug syukur jang. Melang aing teh. Nuhun Bapak. Aya naon sireng teh dionang teh? Ulah melang Pak. Pikabungaheun ngan abdina ieu. Asa kabina-bina teuing da loba jelema titaheun nya abet miwarang abdi. Dititah naon ya? Kelana. Nyuhun restuna we teh siap. Kakara abdi bangi kadua sana modegi Pak. Pasti atuh. Semah kabeh hatur bokap. Heuk syukur ya. Pun lanceuk menang pansen Pak. Pansen naon jang? Gerak-gerakan dongengna panjang. Apa toh? Kaget kun nirahan ningali. Ningali ingkang sampun prapta. Sampun prapta. Ya sampun prapta. Ay anak king anak dewek asta jingadawala. Liar pikageteun silaing ujug-ujug gagabruk boa-boa ya. Singgera pedar sacara basna. Ulah diding-ding kelir gendang siloka naon deuleu ja. Kumaha silaing menang undangan ti Gusti Batara teh ja. Disangka tadina abdi teh kumaha aja anu teu disangka tadina meunang kapreuwas abdi teh Aduh, aya karuwas naon ja dawala naon caritakeun ku Jiling saurkeun kan dongengkeun ku Jiling kudu ka ieu teu kuat nyelak pikacerikeun euy aduh ieu nyelak picurikeun jalak saya tamu yo dek atuh kau aya kasedih Cipanon teh kitu jarang jarang saya ditahanna deui Cipanon teh kieu salarasna mah Pak barakakeun ku akang ti kawit tepang sareng Gusti Batara teh biasa nu didongengkeun teh ngeunaan kajadian alam dunya kariweuh alam dunya luyu jeung katerangan yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan di lautan teh lintang ti kopolah atawa leungeun-leungeunna jelema polah-polah jelema kan tayeuna beuki dieu jelema teh beuki ngaruksak beuki harengheng ku dedengean geus teu saimbang kaayaan alam oge ekosistem teh geus teu saimbang wayana diruksak ku manusia cinakna harengheng ku dedengean pajejet ku deuleuan ai solusina jalan keluarna mah jalan keluarna pikeun ngahinarkeun ieu karuksakan dunya pun lanceuk teh nampi dewa ka raja Triloka wah eta anu bahayana teh mah geura emut tri hartina tilu loka alam kahiji nyaeta Mayapada kadua alam Madyapada katilu alam Marcapada eta teh di bawah pimpinan Otipati Jagatnata benar jadi Gusti Batara Kresna mah di bawah pimpinan Otipati da puguh Gusti Batara mah ngan mimpin saloka nyatana sadunya
di marca pada tanya Pak aya anu jadi kaget kunaon dapan loba jelema ti taheun jelema anu palalinter nu ngalalarti ngan kitu walaran Gusti Batara yeuh nu pinter teh loba ngan kabalinger nu pinter loba jelema anu jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya ta eta eueuh deui ayeuna mah anu dipercaya teh lintang ti figur sabab geus kasohor ka mana-mana yen di Amarta teh aya hiji pawongan anu ngaran Semar Sapalaputra nyaeta geus kaceluk ka kana ngewok kaloka kajana pria kajam paring angin-angin hartina geus jadi figur wah katenan eta tolak ukur jelema rajan dia eueuh lengkap teh aya guys jadi figur tah anu kedah ngadugikeun serat kahiang atipati jagatna teh pun lanceuk nu kapeto teh ulu nyumawi Pak ta eta mangga emut ku Bapak matak jadi bingung teh sedengkeun pan jelema bisa nincak sawarga teh Pak jelema anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana sedengkeun ari abdi benar jelema tunggu di paru cetang di rumpak paribasana ibadah ge belang betong dagang dulu itu nepi kaki itu tugas lain berat ya mawi Pak eta nu jadi abot nanti kulan di perjalanan anak oge abdi teh biheung hirup kurumpieuna jalan ka sawarga teh Pak kayak ai juragan Gatot Kaca eta oge bade ngaping nepi ka kampung Medang Kamuwung desa Medang Kamulyan dah tadi dinya mah abdi terek dilepas mangkani ngaliwatan salju wah eta salju ulan gunung-gunung anu pinuh ku salju teh aneka cuaca di dinya bakal kasorang moal tiis ku tiisna oge pan bisa beku jelema teh getih teh tak ku kituna restu ti Bapak naon ngaranna lamun abdi hirup dina waktu ayeuna tanpa nguping panghampura tinu jadi sepuh beres sabab tadi ka kuping ku abdi yen sawarga teh aya dina dampa sampean Ibu Rama saacana abdi miyos abdi teh hayang nguping heula panghampura tinu jadi Bapak bilih abdi tumpak caringin di buruan teu kuat nandangan proses bener eta abdi teh hoyong dihampura heula ku Bapak tina sagala dosa perdosaan Bapak sedih lain ceurik Bapak lain ceurik aing mah ceurik ngadenge kitu mah sedih itu Pak doana abdi Pak jawih ti naon pang doa dewek ari sagigireun ilaing pek cing tawakal aja ya akang sing mandiri teh maokeun kajujuran tah di dieu ieu teh hiji panyeuseuh keur ilaing nya peluang pikeun ngaronjatkeun harkat darajat si laing salaku pawongan bener diajar mandiri supaya jadi insan anu berkualitas sabab uke negara kahareupna jeung ayeuna teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas anu handal sedengkeun pan abdi teh jelema anu teu sakola eta deui panginitan teh tina kabodohan eta supaya lamun si lain rumah sabodo ilmu bakal dararatang supaya jadi jelema mikir peh sing tawakal tah aya kitu mah tos aya doa teh sepuh jadi abdi dihapunten ku Bapak heuk dihampur aja saurkeun ka mak Bang Blas pasti inung si lain bakal ngahampura bakal tahajud gak teh nya ngarestuan nuhun Bapak nanging sajabina teh kitu halangan rintangan teh bakal aya tangtunya gogoda keur manusia di mana ngahonta cita-cita naon rupaha perjuangan teh kudu aya pengorbanan ta eta segala rupa ge pengorbanan dina eta pengorbananana boh tanaga pikiran ulah nepi ka nimulkeun karugian ka abdi boh ka kulawarga abdi cing naon atuh ti Bapak bakal kangge abdi cing rek makalan naon makalan naon Pak cing saperti bantis ka abdi makalan kerjaan di jalan Pak Oman Silodadi di komo
Kang Onang atuh cenah mekelan duogan kelapa hejo. Kakang deh. Rib-rib ban ku Rib-rib ori teh can bahehon. Mahanan buah. Ngan cenah rasak kemudian anu karek pentil kene. Oke geus asa. Geus asa dikirim kulitna. Abdi teh nyuhunkeun bekal we ti bapak naon sakirana anu bakal manfaat ka abdi duaan jeung si Dawala. Manfaat dunyana boy. Tah atuh lamun kitu mah jang. Sok dewek dek mekelan ka si laing. Dah. Pek tah. Naon? Buuk dewek dudut dua lamar keur si laing hiji keur si Dawala hiji. Aya eta kalau Rambut bapak kudu didudut. Heeh. salamar sewang Para lunteuing bapak teh kumaha wantun abdi bieu panci keneh minta dihampura. nya piraku rek. Ayeuna abdi kudu cubuk cabak kana masta ka bapak haram, Pak. Pamari doraka. Moal, Pak. Sieun. Sok jang ali mah ngajebak teh. Tu wararantun Sok atuh ku si lain jang. Dawala. Naon, Pak? Dudut buuk dewek dua lamar. Ngajebak montong Dawala. Tong. Lamun heueuh oge teu ngajebak, bener antep ku mau sikuna kumanehna. Pira salamar ge. Eta mah ngajebak. Supaya urang duaan teh supaya jadi jelema doraka. Doraka ulah. Manya bapak ka anak itu biheung teuing bapana goreng hate. Piraku rek ngusrukeun. Nah, si kurang ajar. Ku bapak we dudutnya manya ka anak. Oh. Sok jang. Pek, pilih ku sia. Sok salah saurang kanya. Ulah Dawala. Luaskeun. Sehingga ku kalanceuk ieu dengekeun ku sia. Mensetan oge lamun kolot teu damang ti dieu tina sampean tah. Tapi kana tak-tak ka dieu batasna ge kana tak-tak. Ieu mau ulah disabak. Sia nu meretikeun. Nah, teh. Manenan doraka. Karena masyarakat kurang-kurangna kolot hampuraan cilaka. Lapun dari hampuraan. Pikiranna teh ponok sia teh mah nya. Teuing sia teh. Dua, Pak. Dua. Tong leuwih ti dua. Dah. Ieu. Sok. Tuna dina gugusi si lain selapkeun. Ya, dan lain-lain bapak aing manaon maksudna. Batur mah mere roti. Batur menyelapkeun teh cek. Aduh, cek dapat sekian juta. Goreng-goreng na duit kontan. Atau ATM. Ieu mah kalah huy. Diselapkeun dina gugusi, heuh. Naon manfaatna? Kumaha engke? Engke si lain bakal mangih keanehan-keanehan anu luar biasa. Keajaiban teh. Sok hiji deui keur si Cepot. Durana panjang. Mun bisa mah da kabeh we. Si eta mah. Sok. Iya Sok. Di HP we di Silaing. Iya selapkeun heuh di Silaing. Kumaha lamun meulit keun lalak-lakan. Teu beurang dipihapkeun sok. Batur mah duit naon bakal teh. Hayo. Betul. Di kumaha cenah teh? Selapkeun dina gugusi. Na gugusi na dompet. Na gugusi. Kumaha rasana cing? Tah. Engke teh manfaat. Engke ge bakal nyaho si lain. Di luar jangkauan urang salaku manusia. Engke ge bakal kaciri, bakal kapanggih, bakal nyaho si lain. Kanehan. Ai juragan Anom di mana? Aya Pak ngaping di awang-awang. Nuhun atuh ai kitu mah. Sakitu doa ti dewek aya di sigigireun ira lain. Kade sing tawakal jang. Omat ulah lepas tina etika hirup. Eta kolot. Cing bisa pindah cai pindah tampian. Hartina si lain kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Hatur nuhun Pak. Geuning bapak urang teh nya apa kana basa-basa nu kitu. Nya sopan santun ramah tamah DP handap asor ulah tinggalin eta pake ku ulah jauh jika mana-mana ge salamet jak jigjak didoakeun pangdoa dewek adi sagigeun ari lain ada eta kolot teh
ngan karasa tanya bapak wah gede kang tapi nganya nanti anu kursi mat mare buuk ada mere tanah mah teu boga tuh batur mah deposito ka anak teh naon nya moran acan we dah acan kablog di mana itu sok bos agan jagoan ngobrol naon bapak maneh biar ngobrol makanan naon biar sahur pun bapak kan iya yang upami penak sareng juragan Gatot Kaca omat naon cenah dewek teh geus teu boga keur ngejo yang beli bako teu dola henteu kata sia dibanting ku aing teu kompak sia jeung aing teh beli geus teu kompak adi jeung abdi teh agan marukana teh hirup di Tumaritis nya kulan gagal panen ongko sa gagal panen nya abdi di Tumaritis 3 hektar tak tekala ku abdi pare nuhun naon ku beurit sanes banjir sanes urang sanes naon jadi ala we kudu bogana ot lah lamun tugas pada dicekek we eta teh serius ayo kaula moal lepas bakal dimonitor maneh nepi ka kampung Medang Kamu desa Medang Kamuyan di awang-awang di aping bisi aya siku sululung gelagak kencana mau ngamuk ke jabatan wah nuhun agan kanya kadeuh ka cinta ka ulas asik agan ka abdi di monitor doana abdi juga ya gini